mana? Telepon di saku-saku. Oh itu. Ya. Nih. Yang jajar mana? Usep. Man kamari di takut ke abus. Nah tuh dipasihkan. Sudah maksa kumaha tuh. Akang ngerek ngusep, mun anu mun sakali deui mun anu nambut kitu ulah dipasihkan geura. Cung. Cung. Weh, mantu. Jajar kemana ya? Hari itu di Nasuluh. Ngomong gerai barang ijam teh. Nah, sekedeng orang mah. Tuluy pulang kan dipake bakal kan mana? Nah, kemana di? Ngusep segala tamaan. Gak tama. Heeh. Ya, di dia ya. Ngomong ai barang ijam teh ngomong geurege. Bari jeung dituna di saung geurege. Ya. Barang ijam ngomong. Manek beli sorangan geurege. Geurege ngusep ka walungan ku tege gue ulah kudu kieu. Batur bu. Neneangan. Eta si Ius hari geus kitu. Pangadatan geus. Teu kieu bae aing mah. Maksud bukan ke Galatama. Galatama mah hangeun dah. Bang. Aing. Awas ku aing deuleu aing. Hayang nyaho aing mah tah. Lah. Iya. Walungan, lumayan. Lumayan, balong lumayan. Kira ge hiburan. Guru-guru teh nu aya. Make duit, biaya. Ih. Galatama, Petring. Petring, mana Galatama? Iya Galatama. Mah urang we. Petring. Mah urang we pura ge ngusep. Colek. Rek galatama rek balong. Colek. Bau. Indonesia teh ka pura teh bos. Awas ya. Mulutnya sia teh. Awas ya. Mah urang we tuh. Oh tuh kan keher teh geuning. Pokoknya nginjom jajar ke aing sia teh. Alah pabelit. Petring. Petring.
keras ya teh ku aing si Agus. Pisung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, salam. Ayo saya kan. Tadi teh ke musik. Musik ke mana? Aduh, kepikiran kerang. Aya priang naon ieu, Kang? Ayo periode mah yang pernah kita sering ayus pada abi teh kamu mah sobat dalit lah gitu sama ayus teh pada kaleresan di masa iya masa kebon tak pada toko kita dah segala kerencangan teh teh ayus kita ngajak gitu nempangan ka dieu gitu. Tadi teh musik kan duka kabeh mana eta teh aya wantos. Iya saudara-saudara abi ka dieu teh aya kapeureut teh bade nambut bedog sakadana ayus teh gitu manawi gitu kagungan bedog. Tadi teh muredkeun cara nampihan bedog, boh kampah. Dan yak itu teh si Amaning, aku mungkin buru. Lamun kita sok kabar bedog, aya pameget di bumi teh nih. Nah, itu tak ada itu mantun gitu. Kumaha tuh pamit gitu mah. Bios teh ya, abi bade pamitan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Nah. Ayo wae. Naon atuh ada kan wae. Anggar si Picung apa? Nyusul tadi ngadong nikah ngeur ya. Nah, yang mana atuh? Cimplung teu bebenangan ieu. Pusing aja. Musuh. Belum jujur, ronyo. Keur we atuh da kumaha deui. Tadi teh eta aya nu ka dieu. Saha? Bedog. Saha? Teuing da zamanana teh hideung-hideung nek aya pisan ning guluna buku tapi wisna teh. Hidung-hidung aya pisan. Nyambut bedog cenah ai ku abi teh dibikeun. Tadi meureun atuh baturan akang baheula. Apa saha-saha Aya naon ka dieuna? teh bedog cenah. Terus? Ku abi teh dibikeun. Nah, atuh pirage bedog mah dibaruit pisan mantak naon bikeun. Abi ge usop dicarekan ke beja heula. Ayeuna ka mana si tadina? Tuh tadi teh kabeh ditukeun. Gara-gara cing bedog nebak kadean karunya meureun butuhan. Geus disusulkeun, Mbak. Ada kan tadi ge eta teh dibikeun. Padahal mau bikeun, pirage bedog. Cing geus disusulkeun. Can jauh ieu meureun. Ted. Usul we. Wah bener ya cek awan sok timburuan teh. Yo mau bedog teh anjing. Kumaha tuh gimana we? Aduh, aing buru-buru. Hei. Aing bener aing bener. Hei. Hei. Apa? Aduh. Ih, aing lagi aing. Alas ya. Eta geus mana deui sia?